katarucingan lamun katebak dibere duit. Siap? Oh. Kira naon ya? Kira nilainya. Tah. Budak leutik ngamai peujit naon sok jawab. Jarum jeung bola. Lain blegug. Oh. Anjing bawa ke rumah sakit atuh. Yang merintit nongkreng karangit naon? Ganas. Salah. Ah, anjing eta mah hayam nama mah hiwal. Salah. Genyer. Salah. Anggeus aing taluk aing taluk. 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 Pola anjing manasan. Ayeuna ye kemana? Jawabnya balik. Aki-aki rag-rag surak. Naon jawabanana? Jagoan. Belagu, goblok. Penjagoan atuh. Naon atuh? Kojor nu aya. Ini kelima laguna naon? Ini kelima laguna naon? Ela nya. Kabogoh jauh. Lain. Keong racun. Lain. Taluk tak? Ah taluk orang taluk naon sok laguna naon. Begitu beratnya. Si anjing tuh nyambung. Bobok gelo si goblok deh. Nah, ayeuna urang boga ye katarucingan nu halus nya. Ela nya pikiran heula. Ulang cicing dengekeun buah naon anu amis. Buah manis. Lain. Oh, buah naon? Buah dada. Lain. Buah batu. Lain, sia teu nyambung buah batu. Eta mah buah batu melemur atuh. Teu nyambung. Oh. Buah cecenet. Anjing beuki parah. Nya cecenet buah, belum cecenet melem buah atuh. Oh, taluk. Halo. Terus aing taluk. Yang nyaho maneh buah amis. Ya, buah amis. Buah romanis oke, ari atah mah angre haseum. Liang naon anu bau? Liang naon anu bau? Aduh. Ieu mah pertanyaan dia rada berat ya. Rada hese oge ieu mah. Ela. Nyaho urang ayeuna. Liang belut. Sios lain kolot. Naon atuh sia jawabanana? Taluk teu. Ah, geus urang mah taluk ah, nyerah taluk ah. Taluk. Taluk urang lieur ah. Sok. Dan liang tai mah. Mau si anjing galelo teu nyararambung. Nyok ieu mah ku aing mari layanan goblok. Sia.